Bukan nasib kieu teuing beungeut geulis ari salaki goreng patut jaba goreng adat. Pagawean amek-amekan. Dahareun kudu nu alus wae ari resiko tara mere gede. Kaharti. Edan eling we merena teh. Sentak-sentak, kuak-kuak, amek-amekan. Kalakuan goreng patut sarua jeung bebeungetan. Heran aing. Pulungan. Anjing, lapar pemajikan geus masak acannya. Jeung bingung deh aleh wae main slot anjing. Aing belum dicocoskeun gak gitu ieu mah ku aing. Kemana ya tenengan duit kira aku aing kudu ngagadekeun imah. Yang ngajual sertifikat gitu. Yang main slot aing deh lah. Aing main poker anjing mau main slot anjing aleh wae goblok. Ngajedog wae buka pemajikan teh lain barang gak ada gitu. Ampun, ampun. Oh, si ate tadi THS we meureunnya, lain barang gak ada. Henteu abi mah piran ngalenyep atuh mending geus beres. Mah ada jeung nyeusu mah geus beres ngan ngalenyep atuh mending. Sip. Terus mana geus masak can? Aing lapar yeuh. Acan atuh keula sakedeung deui we. Nah, mana teh nya ka salaki lapar teh. Lain kitu atuh da kan eueuh beasna. Naon mana nagih? Lain lagi. Ngan abi can meunang duitna kela atuh kedeung deui abi rek kuli rek buburu. Lain teh tadi buburu teh sia atuh enak tempo geus barang jam sabaraha. Kutung aing lapar. Tuh kela tuh abi rek ini tuh buburu. Sok lain teh tadi. Berang kieu euy. Udang berang teuing urang masuk hoream tah barang gawe teh ari udang berang kieu teh. Jadi gua langsung mandi aing. Geus mandi, dahar, ngopi udud. Ayeuna kali beberes kandang sapi tapi da hoream si anjing teh. Neangan sahanya euy nu daekeun kira-kira. Biasana mah ada si Esme sok daekeun teh. Tapi ngelau aja lah mata dek samperkeun ka imahna salakina si anjing teh euy pika sebeleun sok hayang ngadek aya taeun mah tak kebenaran si Keswe ka dieu ya anjing Mang geuning aya di dieu. heuh pan aing teh di dieu tah tadi oge sia pangabutuhnya ka aing. Emang biasa we geuning hayang buburu sugan aya kitu pigaweun yang abi butuh jang beas. Ieu masalah kimaneh teh mere resikonya. Saena eta salaki maneh. Heuh kitu teh ya geuningan mang bebeungetan goreng patut sarua we jeung adatna. Jadi kumaha atuh mang ieu teh aya pigaweun jeung abi. Kalau aya sih ari pigawean mah ngan rarujit bae. Keun bae mang masalah rarujit mah da abi mah teu bawa nu penting mah kabeuli beas. Bisi si goreng patut amak-amakan deui pan repot abi. Tapi bener bener gawena bantuan si Dadan di kanang. Di kanang sapi eta mang? Di kanang sapi, kanang naon deui sia we dinosaurus mah geus punah hayuk sia. Oh, sok atuh mang nu penting mah dibayar ayeuna jang meuli beas ayeuna kitu emang abi mah. Tapi kumaha aing teh karunya tapi nya geus atuh hayu indit jeung urang yuk. Sok atuh mang tipayun mangga. Salaki sia goblok teu mikir pisan semua ku perih banget goreng patut. Geus atuh mang tong kulutus da emang goreng patut. Kieu ya beberes sorangan teh aduh capek. Boga dudungan ngejedog wae biasana mantuan. Kalau ngacanda we mulih enak teh euy aduh. Keur ngacanda. Si Dadan geuningan. Tah, Me. Aya mah Esme di dieu bantuan si Dadan gawe. Mohon mang. Ngan abi ieu nanaonan ieu aduh. Ngajablay goblok. Beberes atuh sia teh. Kan teu apal mang atuh meni. Apa sok bantuan si Dadan? Beak di holo. Goblok pisan. Dan bantuan si ieu naon teh beberesnya. Tugasna naon wae?
Siap. Siap memang ka aing atuh aing teh dunungan goblok. Siap, komandan. Siap. Komandan. Sok, urang tinggalkeun lah. Siap. Mana di tahap beres sih dia? Heueuh dan buburu atuh ieu dek nanaonan ieu. Geus beres, ieu mah geus beres ku urang. Terus atuh urang ieu nanaonan. Aja belai, goblok. Ih, saruana anak buah jeung dunungan teh bawa-bawa. Resep ngajablay barunan. Geus me, mana mah tinggal nyantaina. Mana mah nyaho nerima acis we. Tadi mah geus beres ku urang. Ari mah naon? Betahang buburu. Atuh dan ngarah ngeunah mah geus we ngobrolna bari diuk geura. Urang bari sakalian curhat. Geus atuh me hayu diuk di dieu we tah. Di dieu sok calik. Oh, diuk karerese ah. Kita diuk ge. Jadi kumaha me? Salaki maneh nyambung usahanya. Heueuh dan salaki urang judi wae. Mending mun menang. Asa saumur-umur judi can pernah da. Ngasaan duit judi eleh we nya teh jeung eleh. Nya goreng patut, sesentak wae. Urang deui nu kudu neangan resiko. Dahar kudu nu ngeunah wae. Naon atuh nu kitu mah da heueuh dinikmati we da pamajikan. Nya ge beungeut goreng patut. Nya geus atuh me, eta mah cicing we di dieu bisa rek mencetak sejarah hayu jeung aing. Ih, teu hayang teuing. Teu hayang dengke-engke dan atuh hayu ah. Ayo atuh. Ah, ya kopina ah. Oh, nuhun neng aduh. Tak gitu goblok salah kita nyuh kopi atuh. Nya atuh ada abi mah istri soleha, istri pengertian. Sok-sok atuh seepkeun ah kopina. Oke, ku aing dibeakeun kopina. Anjing kopi teh asa ngeunaheun kieu mah nyentang kanu bebatok aing teh aduh anjing. Kopi naon ieu aduh ieu. Nya heueuh atuh rada nyentang da eta mah kopi tai sapi. Iya goblok nyentang pilih. Anjing. Naon goblok anjing minta pamajikan aing. Sia selingkuh goblok. Heeh, anu leuwih-leuwih gagal. Goblok anjing mabok dare goblok. Pamajikan aing anjing.